Orang hakan we sama. Nah, Pak. Ayo lauknya arek digoreng. Digoreng detik kene. Bukan pelak mamalakeun tadi itu tuh di sawan itu nu baca yaningan. Kawan. Pelakeun. Lauk pelakeun yang gede yang geus gede mah urang bakar. Dia nila yuk. Oh, siap. Ya. Oh, asing balik. Siap. Pelakeun. Di dia sugan kita melak lauk teh. Nah, geuning tiga pare meureun melaknanya meureun da parege. Jangan naon. Lawan. Kenal setelah begitu-gitu. Ang Sadi tadi kita melak lauk. Lauk aja. Bisa ngapare aja. Nah, beres melak lauk teh lah, tinggal bebeja minta kuliahanana. Wah, Hah? cicok lo di melak lauk lain. Oh, dia melakukan lauk itu nya. Bisa lah. Tingali saya tahu melak lauk juga tanur, tinggal iki. Beban hari teh. Gitu percaya. Kita dipelakan diri di sawah ya cayan aingna. Tempo Kayak kantong bok aing balik penjadu lagi saya sama rusak. Belum teh gocan. Kebeneran beres, karek beres dia pisan tuh. Astagfirullahaladzim. Lain kitu mau andara tolong dikitu aing mah cenah hirup dinu aya cayan ini tuh dikulah. Sia teh ini nu astagfirullah. Oh, sugan kos pare narangtung gitu dipelakeun dan narangtung we Itu modal gitu mah modalin gitu melak lauk mah tuh di ditu dikulah jadi kesita badan. Kayak gitu tuh Dudak sama salah di wae. Aduh.